Nepangkeun wasta abdi Muhammad Rafi Al-Ghazali salaku Dika. Nepangkeun wasta abdi Nila Katriadayani salaku Maya. Nepangkeun wasta abdi Rahma Uya salaku Sake. Nepangkeun wasta abdi Raja salaku Maya. Nepangkeun wasta abdi Raja Baik Mujapartani salaku Rian. Nepangkeun wasta abdi Rara Ambintang salaku Lilis. Dina hiji waktu, Rian asup ka kelas, diuk bari bajuna dikaluarkeun, jeung aya Maya nu keur make liptin. Hareureun kan bagian baju di palawan buat bodoh ieu. Benar, terus ieu liptin oge tipis, meng teu tias teuing, aturan sekolah mah kan sok dilebih-lebihkeun. Dan itu Mai, Yan, aturan teh sangkan urang saragam, tapi jaga aja disiplin. Nya, lamun dibebaskeun mah cirian sekolah make dasar. Indungna Nah, si Udin dihukum di rumah gara-gara baju tidak ya? beneran menik itu anaknya. Tak, mantapna. Lamun pun kita lebih aman. Sekolah lebih bakal diterapkan. Dan emang bisa dilaksanakan ya. Hari ini juga orang bawa anak-anak berbangga. Sih, lamun bakal dipanggil guru mah, kita bisa eutik. Yang geus lah demi pamantina hukuman, tapi lain hatina urang kasihan dunia. Si dia mah geus selundur. Tadi orang Kang Landin geus tapi mah tenang. Jadi pesan moral nu aya dina drama ieu nyaeta aturan sekolah di dieu lain keur nyiksa tapi keur ngawangun karakter jeung disiplin urang. Penghargaan aturan artinya orang menghargai diri seorang salaku pelajar.